Sok inget ka lembur ningali walungan kieu teh hayang nguseup. Carita nama ayeuna teh rek ka pasar, rek balanja sagala rupa. Niatna mah rek ngaliwet, cenah balikna teh baraya. Upami mapah mah lumayan rada tebih ieu teh baraya. Nya hitung-hitung sepor we ieu mah baraya. Sambil cuci mata ieu teh ningali pemandangan anu endah kieu baraya tuh persawahan mending ngaplak ieu. Anu ditinggal sabanding teh mesin sareng beunang sareng obras atuh kali-kali mah pemandangan. Marah teu jenuh teuing titinggalian teh. Menipi kabetaheun baraya ningalina aduh endah pisan. Asa siga di lembur sorangan ieu teh saatos ngalangkung persawahan ayeuna mah ngalewat perkebunan tuh sarua keneh ketang ieu naonnya baraya buahna teh jiga sirsak ieu teh baraya tapi naonnya nami tangkalna itu. Oke lanjut teu kacatur di jalanna ayeuna mah alhamdulillah tos dugi ka pasar jadi barang. Ayeuna mah urang balanja bae eta mimiti teh ayeuna mah urang meuli tahu bulat baraya tuh ayeuna mah tos kenging tahu bulatna. Lanjut ayeuna mah urang meuli persambelan sareng peuteuy cabe heula sareng peuteuy baraya ieu tomatna ge meuni bareureum pisannya baraya jang nyambel mah cocok. Peuteuyna teh 10.000 tilu baraya tah satos beres balanja mah ayeuna mah urang uih wae salaresna mah seueur teu kapidiokeun balanjana baraya. Tuh balanjana teh seueur baraya tuh tinggal cekap dugi ka dieu heula sakitu heula videona. Hatur nuhun pisan kanu tos marancos, see you next vlog. Dah.